Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kaopat. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri nabaleg salasun eta ayatilu. Tamamu khamsa asyarata sanatan sampurna umur 15 tahun pidzakari di lalaki wal untha jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima fidzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung haid pil unsa di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Uihan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kaopat. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri nabaleg salasun eta ayatilu. Tamamu khamsa asyarata sanatan sampurna umur 15 tahun pidzakari di lalaki wal untha jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima fidzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung haid pil unsa di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kaopat. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri nabaleg salasun eta ayatilu. Tamamu khamsa asyarata sanatan sampurna umur 15 tahun pidzakari di lalaki wal untha jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi jima fidzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung haid pil unsa di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Sok santri ngarapalkeun dina ieu lugot playlist nu ieu khusus para santri nya anu tos nongton nu tos maca cobi absen hadirna di kolom komentar. Hatur nuhun. Wilujeng ngarapalkeun.